Ini parah nih. Menang itu musuh teh eta tadi ya, can ngalarisan tuh. Aing mau ngurek dulu kan ieu. Balik lah. Balik apa? Ana ngurek teh aing. Jangan dinya. Ayo mah Aceh. Keur ya, eta. Goblok ini siang hari yang suka teh nyangot ya mah. Wah, aya Mang Acep euy. Geurian ah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Marah euy. Teu nya tahu itu naonanya. Aing teu paham euy. Saat nu bisaan kira-kira di dia. Oh, Mang Acep. Mang Acep heuh Cim. Mang Acep. Jagoan Mang Acep mah bisaan. Satu bejalan kumaha juk? Karena listrik kieu mah urang teu paham. Bejalan kumaha aing isukan mah bisa jalan atuh berenang. Heuh nya euy. Terus ukur bejalan Mang Acep na. Siap. Urang bejalannya Cim ya. Hei. Aduh, Mang Acep. Alhamdulillah. Hayang panepokeun itu euy, naon teh mobil turun wae. Kunaon eta mobil? Teuing nya eta euy, coba isukan jalan di karunya. Aya naon coba yuk. Lah teu ya. Urang pariksa heula yuk. Tah ieu Mang Acep euy, ting naon ada ieu teh. Heeh, Mang ieu teh naon kira-kira mah? Kontak teh. Eta mah kabelna eta mah. Kabelnya? Heeh. Apang ningalikeun Mang? Apang ningalikeun atuh ceugera lah aing mah isukan mah bisa jalan atuh. Enteng atuh masalah mobil mah. Enteng. Naonna ieu teh Mang? Tah, Jim teu pira ieu ka dieu tah. Sasamungkeun ieu ka dieu kitu tah. Masih nanya. Teuing aing Mang ngeukeun kumaha ieu teh aduh. Salah udah Jim. Iya gitu Pak, masa abi teh nya. Abi teh bobo ka hiji awewe gitu. Tapi mana tuh bobogoh wae, ka abi teh kumaha carana yang cenah bogo gitu ka abi. Gampang ya. Gampang ya abang mah. Kalau syukur atuh bae gitu mah panggilkeun ya. Panyareatankeun gitu. Anak cai. Ya nah kieu teh ngahaja abi teh. Gitu cai nama aya. Nah, ieu teh nya, ieu cai teh. Ieu cai teh badiurkeun di hadapan imam. Terus idungkeun, terusnya si beungeutkeun nya, kane ulah salah tah. Siapa? Ieu persyaratanna mutlak ieu kudu kieu. Oh gitu. Siapa? Hari gitu mah atuh gampang. Nya, Coba dicoba berenang ku abinya. nya siap. Dik sing ieu sing ngajodoh. Amin Mbah, amin. Siap. Mana tuh banyak? Mana? Teman tadi teh nya di tita awur-awurnya ada di mana? Di mana diawurkeun gitu. Atuh iya enak awur. Ayeuna nya awurkeun nya. Sok era kita harapan imah tadi nya. Imah, sok awurkeun dulu. Awur atuh itu mah. Kalau bating kan cesakeun. Sisakeun yang minum nanya. Beungeut kan. Oh, beungeut. Minum geus itu nya. Nah, makanya tadi kan. No. Anjir mantu. Makanya sebenarnya tinggal jadi ke air. Bapaknya
Hei, Sekongkol teh. aduh sumbu janmanya cikongkol teh gitunya. Iya Loba. aing ya. Aduh, gimana mana? Lompatan gitu. Cim. Kapahang kieu Sok gagabah nginum atuh. Berarti teh cai ubar. bubar. Cai sapaat gitu. Kudu kamari teh nya. Itu tiru kuno kamari teh. Wah, kurangnya hade sih teh. Bubar naon ieu? Bar yang ke awewe. Wah, dari teh. Permanen sebuah pemajikan suku. Ah kemae da moanya. Banyawan. Kami laki deui. Yakin bae yakin. Baik lah kumaha maneh we. Mungkin aja cepat kat di Cim. Yakin gue yakin deh. Wah, suka nggak tuh. Manjur. Gitu aja nya, nuhunnya. Lain mah. Si Uya sudah ninggirnya. Kamu awal kurangnya. Pagi itu bertanya ngopo di dia. Ayo kita cahar. Ayo di mana? Power weh. Ingat. Were. Wah, urang mah euy sakabita cerita kolot zaman baheula nih kan. Kolot baheula mah sarakti wah. Oh bener sakti. Aya nu bisa ngaleungit. Aya nu bisa hiber. Wah, asla urang mah kabayang lamun Acep di zaman kiwari eta bisa ngaleungit. Aing euy wah asukona mah. Acep yang boga emu ngaleungit. Hayang. Teu kudu zaman baheula wae, Cep. Zaman ayeuna ge aya bisa ngaleungit jelema. Bener gitu mah. Bener Acep yang bisa ngaleungit hayang. Hayang eta. Tah ieu syarat Acep hayang bisa ngaleungit mah. Acep minjem duit weh ke Bang Emok. Terus Tak begitu petugasnya datang nagih otomatis Acep bisa ngaleungit. Sok dari naon Cep? sato naon Sato naon? anu awewena kabeh. Anu awena kabeh. Tapi eta sok sanajan awewena kabeh aranakan reuy. Hese moal bisaeun. Kecil. Kecil Cep. Naon? Manuk. Manuk bae. Jaluna atuh. Taluk teu. Hayam. Nya hayam ge loba taluk teu. Taluk Cep ah. Taluk mah taluk. Kalenger mah ye. Moal kalenger moal taluk. Nyiruan. Kan nyiruan nyai. Awewe kabeh. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat sore. Indahnya kawan-kawannya. Aduh.